Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Wilujeng tepang di sasarengan ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadaya. Tepang dina acara dongeng Sunda. Mang Acil Gentra Suara baris ngarajengkeun deui jejer carios. Dina jejerna Sangsara Dihaja. Neraskeun bagian anu ka-17. Kumaha wartosna ieu? Da damang. Nuhun upami sehat mahnya mugia sadayana sehat lahirna sehat batina eta anu dipiharep siang kalayan wengina. Oge alhamdulillah sababaraha waktos panginten jajar carios Sangsara Dihaja teu tiasa kasangakeun ayeuna urang sami teraskeun deui. Oge Mang Acil ngaturkeun rebu-rebu nuhun ka sadayana utami anu parantos ngiring rumojong ngadedel ngalangkungan channel anu ieu ngahaturkeun nuhun mudah-mudahan sing janten barokahna wae sadayana nya utami anu parantos ngirbikeun komentarna anu ngantos-ngantosna nya oge anu parantos like subscribe-na oge Mang Acil ngaturkeun nuhun mugia wae sing sehat sapapaosna. Baraya satya sadayana supados teu nyangkolong kana waktos. Sumangga urang lajengkeun deui jejer carios Sangsara Dihaja dina bagian anu ka-17 Sora Kaparayun. Sanggeus hardi ngaleos bari jeung ditetep ku euis. Dina hatena euis ngagerentes. Manehna teh ngabogaan rasa bunga. Ambu Abah, pamugi kahayang ambu jeung Abah teh katinekan. Naon anu dibutuhkeun teh estuning digampangkeun, dilancarkeun tina sagala rupana. Ku abdi didoakeun pamugi teh Kang Hardi teh sing hasil. Kitu cegerentes hatena bari jeung imut soranga. Sanggeus Hardi teh katembong kahalangan ku pengkolan. Is ogenan tuluy kebat asup deui ka jero imah arek nuluykeun deui pagaweanana anu tadi katunda. Da kaburu hayang ngobrol heula jeung anu jadi salakina. Cag urang tunda heula kaayaan di imah euis, ayeuna urang caturkeun Hardi anu keur lumampa. Sapanjang jalan Hardi teh leumpangna bangun berat pisan. Asa berat dina ngalengka. Teuing naon anu aya dina pikiran jeung hatena. Dara rasana mah sagala geus dipikirkeun eta lalampahan teh. Sapanjang jalan Hardi mikir, hatena keukeuh inget bae anu jadi anakna. Naha bener, yen Usman teh geus tilar dunya atawa lamun sig aya keneh di mana ayana. Barang keur leumpang berjeng ngalamun kitu, teu sadar harita teh anu nanya. Gebeg atuh Hardi teh ngarenjag reubaseun, asa kagaruahkeun sabab leumpangna bari ngalamun. Si horeng teh anu nanya teh Mang Kosim anu keur ngarit di eta kebon. Balik ka mana Kang Hardi? Eta leumpang teh bangun rusuh pisan, jaba jiga rada aya nu diamutan geuning. Ngahulang kitu, teu ngahulang beli Citajong ah. Cek Mang Kosim nanyana bangun heran jeung penasaran pisan kana kaayaan Hardi harita. Mang Kosim, mulih ti mana mah? Sok ngareuwas kitu, manawi teh saha atuh da? Jawab Hardi rada gugup jeung reuwas. Ongkoh deui Mang Kosim teh teu kanyahoan ti tadina jol-jol nanya. Alah Kang ya, ulah bari ngalamun lah. Tas ngarit kuring mah ya, biasalah keur marap domba. Tapi mah dihara rezeki ye dengan jukuta di usum halodo mangeuringannya. Kuar-kuir dengan parap teh kali ka dieu, asa ku hese-hese teuing. Jawab Mang Kosim bari jeung rada seuri. Sabab ngarasa heran nempo kalakuan Hardi jiga nu bingung pisan. Atuh Mang Kosim teh harita geek diuk heula hanapeun tangkal asem anu gede teu lila ku siwal ngaluarkeun bako molekna. Tuluy dijieun, serbung diseungeut, udud mani malenyun. Ari harita Hardi rada kurang kireum da pugu eraeun dikitukeun ku Mang Kosim teh. Geus kitu,
Hardi mah teu loba pikir deui. Sabab ceuk pamikir manehna taya gunana, loba ngobrol ngaladenan Mang Kosim anu keur ngari. Kaleresan ieu abdi teh bade aya peryogi. Mangga permios. Temal Hardi singkat pisan, bari tuluy leumpang deui arek nuju ka Balai Gede. Sapanjang jalan hate Hardi teh tetep galecok. Mikiran pilampaheun jeung mikiran anu jadi anakna. Teu karasa rilana di jalan, Hardi teh geus nepi ka simpangan jalan anu ngaliwatan ka hiji leuweung anu arang langka ka sabaku jalma. Atuh harita Hardi teh pikiranna jadi bingung. Keukeuh inget wae kanu jadi anakna. Nah kumaha nasibna jeung di mana Usman teh ayeuna-ayana. Teng harita teh mikir. Pikiranana katambah deui ku mikiran kahayang mitohan. Ari henteu ditedunan jeung dilaksanakeun da manehna teh gede kasuka keneh ka euis. Salaku pamajikanana. Haduh. Nah, asal lieur-lieur teuing hirup aing teh. Ka mana kudu neangan nu jadi anak. Kumaha teuing nasibna. Ngalana lunta sorangan bari jeung teu mawa bekal nanaon. Aduh. Aya kunalang sakieu hirup aing. Usman, na ka mana atuh maneh teh? Tapi mudah-mudahan wae aya dina kaayaan salamet. Jaba ieu teh kudu nyumponan di kahayang mitoha. Ari teu dicumponan piraku da. Salaku kolot sorangan, kolot anu jadi pamajikan kitu-kitu ge. Haduh, lieur kaya kieu mah. Lieur ampun teuing geuningan. Kitu geurentes hate Hardi anu keur aya di tengah perjalanan bari jeung tuhu leumpang ti paparagut sagala. Harita panon poe keur meujeuhna papanasna. Sasatuan oge ngan hiji dua nu disarada da puguh panaseun pada caricing ngariungan. Hardi terus leumpang lalaunan lila-lila srog ka hiji lebak. Di dinya aya hiji dahan kai anu daunna nguyupuk kahana. Hardi ngoloyong ka hanapeun eta tangkal pikeun reuh heula bari jeung ngiuhan. Bari pok nyarita sorangan. Tah. Di dieu jigana aing rek reuh heula. Enak tempatnya jeung reureuyeuh. Ngareunah tempatna tiis jeung ieu. Nyarek cicing heula we di dieu lah. Mani asa capek, kita dileumpang teu eureun-eureun. Cek Hardi bari gek diuk, diamparan ku kalakai gari. Angin leutik nebak ke nadang daunan, katempona ting arulang. Dahan kai anu nguyupuk es tuning mantak betah, sabab mantak iuh jeung seger karasan. Sanggeus Hardi ngarasa cukup reureuhna, awakna geus seger deui kuniang manehna teu nangtung, terus ngalengkahkeun deui sukuna, kebat leumpang nuluykeun deui lalampahanana. Kocapkeun sajam ti harita, srog Hardi teh ka hiji lemur, anu kaasup lemur lebah kaso. Eta lemur teh horeng, papeuntas-peuntas jeung Balai Gede. Harita Hardi nempo aya hiji warung, teu talangke, terus nyampeurkeun ka eta warung, maksudna mah arek reureuh bari jeung ngopi. Tuh geuning, aya warung ya, kebeneran aing teh geus lapar ya. Beuteung geus menta eusi ku kurubukan. Nya lah, mending nyimpang heula. Cik Hardi bari terus leumpang ka warung. Barang geus nepi, tuluy uluk salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ti jero harita teh tukang warung nemalan bari nyampeurkeun ka Hardi anu aya keneh di sisi lawang. Pok tukang warung teh nyarita. Mangga aden calik, bade ngopi atau napi tuang, oge mulih ti mana iteh? Si tukang warung nanya mani merak ka Hardi. Hardi samemeh nemalan si bibi warung, gek diukeula dina kursi panjang, bari jeung ngaruwag duduk kuina. Cobi ngadamal kopi we bi. Oh, mangga atuh aden mangga, keantosan sakedapnya. Cek si bibi warung tuluy nyadiakeun kopi jeung Hardi. Bari pok nyarita deui. Punten aden, manawi gulana ieu bade gula beureum atanapi gula bodas. Margi sok benten-benten geuning kahoyongna. Cik bibi warung bari ngareret ka Hardi. Eta wae gula beureum bi, sok raos seungit. Jawab Hardi harita teh panon mamelong ka si bibi warung anu keur ngaladangan pesanan manehanana. Mohon atuh sakedapnya aden nya. Mangga bilih bade anu sanesna atuh tah. Tos ngabarak ieu. Cek si bibi warung,
bari terus ninyuh kopina. Sanggeus kitu song disodorkeun ka hareupeun Hardi anu masih keneh ngahulang. Bari pok deui si bibi teh nanya. Punten Aden, dupi Aden teh mulih ti mana atau napi bade ka mana? Bibi mah asa namean tepang ieu teh ye. Cek si bibi warung taretenaker bangun hayang apa kana tujuan Hardi anu sabenerna. Ari Hardi harita teh teu buru-buru ngajawab. Manehna kalah nyuruput heula cai kopina anu geus aya hareupeunana. Suruput bangun nikmat pisan. Sanggeus kitu pok Hardi teh nyarita. Abdi teh maksad mah bade ka Balai Gede bi. Sik Hardi bari panonna melong ka si bibi warung. Oh, bade ka Balai Gede nya. Dupi maksudna bade ka saha Aden teh? Cik si bibi tukang warung rada kerung harita teh bari melong ka Hardi. Bade ka Mang Samud. Eta bade masihkeun buruh ngaramet bi. Sakantenan we bili kakirangan deui gemukna kanggo ka sawah. Oh, bade ka Jang Samud Aden teh. Cek si bibi bari maresan piring anu kalotor. Maksudna mah arek dibenahkeun tuluy dikumbah. Etang atuh ieu sabarahaeun kopi. Tamih we eta tah ulen 2 sareng beuleum sampu we 2 pasi. Cek Hardi bari cengkat tina diukna. Nah, atuh enggal-enggalan teuing Aden. Da atuh saket ieu atuh ka bumina Mang Samud mah. Bibi tukang warung ngandag harita teh ka Hardi. Bili ka wengian teuing bibi. Cobi etang sabarahaeun? Cek Hardi nanya di ka tukang warung. Sadayana teh 3.000-eun Aden. Cek si bibi tukang warung bari panonna mencrong kana leungeun Hardi anu keur milang duit. Celetut Hardi teh nyabut 3 lambar 10.000-an. Song diasongkeun ka si bibi warung pok nyarita. Mangga bi ngaturkeun artosna, langkung nama kanggo bibi lah, mangga canak wae. Aden ieu, namanya seueur-seueur teuing ieu teh. Kapan 3.000-eun? Sanes 30.000-eun. Oh, wios canak wae kanggo bibi. Hatur lumayan bi. Nuhun. Duh teuing, nah geuning Aden mani ageng-ageng teuing. Nuhun atuh Aden nuhun katampi ieu. Mugia ditambi dilancarkeun rezekina, disehatkeun badana, kagentosan di langkung ti langkung Aden. Hatur nuhun. Cik si bibi tukang warung bangun bunga pisan nampa duit ti Hardi teh lantaran langka jalma anu mayar bari jeung leuwihna gede pisan ti hitungan jajan. Amin, amin bi amin. Nuhun pidoana. Mangga permios bi. Temal Hardi bari ngaleos deui ninggalkeun eta warung. Ari si bibi warung harita teh gogodeg melong ka Hardi anu keur ngagandeang leumpang nepikeun ka ngilesna dina pengkolan. Gancangna carita lalampahan Hardi teh harita nepikeun ka Balai Gede. Hardi terus ngajugjug ka Imah Samud. Najan panas poe gitu dirasa, sabab hayang gura-giru tepi kanu dituju. Serog anjog ka hiji imah anu bersih jeung raresi. Kaciri, yen anu boga imah teh resep kana kabersihan. Buktina manitaya kalakai hiji-hiji acan, estuning raresi ka tempona. Najan eta imah teh basajan pisan, tapi mantak betah di cicinganana ari bersih kitu mah. Harita Hardi geus anjog ka hareupeun Imah Samud. Tuluy leumpang ngadiketan kana panto, bari jeung uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, kamarana nya maniti iseun kieu ye. Boa-boa keur nyarabat tah Kang Samud teh. Kitu cek gerentesna hate Hardi. Teka nyahoan harita teh ti tukang anu nanya. Si horeng teh mah icih bari pok nyarita. Punten Aden, bade ka Jang Samud. Atuh gebag teh Hardi ngagebag terus mali ka tukang. Geuning emak, muhun mah, aduh sim kuring teh mani reuas ye.
Temal Hardi bari tuluy sasalaman ka eta kolot. Si horeng teh Ma Ici salaku indungna samu. Kumaha mak, damang? Pangesto Aden. Samulihna Aden kumaha ye? Sararehat. Cek Ma Ici bari ngareret harita teh ka Hardi. Alhamdulillah sae mak. Kamarana nyamanya Kang Samud ye manitari iseun kieu. Nuju arangkat kitu. Oh, mohon Aden sakedap bige maruli. Paling nuju ka huma temlakeun binih jagong. Tembal Ma Ici bari jeung luak liuk nempoan Samud bisi geus datang. Sabot keur gunem catur kitu. Kadenge anu pak gebruk di pipir belah wetan. Sora anu ngagebrukeun sulu. Atuh pok Hardi teh panggilan nyarita bari jeung melong kana datangna sora. Tah, jiga nama sumping tah Kang Samud teh mah. Nya jiga nama tah Jang Samud teh geus datang Aden. Cik Ma Ici bari sarua melong kapal lebah datangna sora. Ari harita nu diobrolkeunana nyaeta Samud sanggeus nunda suluh langsung wae mukaan baju anu pinuh ku kesang jeung kotor. Sabab karasana hareudang pisan maklum tas gawe ti huma. Ku Samud kadengieun harita teh aya sora nu ngarobrol di hareupeun imahna. Tuluy nyarita ka pamajikanana. Mana? Jika aya jalma tu dihareup tuh, segera tempo ya sahanya. Bapak mereka cai heula ye sakedeung, da geus beurang can lohor. Jaba itu cai itu dina bulang tuh kosong deui. Rek sakalian ieu sian. Cek Samud ka pamajikanana. Ari pamajikanana anu katelah nengsi, harita kebat ka hareup, nyampeurkeun ka nu keur ngarobrol. Bareng nepi ka hareupeun imahna, tuluy nyarita hari weus-weus. Aden. Cek nengsi harita teh bari nyampeurkeun ka Hardi. Mohon, temal Hardi bari ngasongkeun leungeunna ka nengsi. Terus ngajak sasalaman. Gap ku nengsi teh ditampana. Ari Hardi tuluy nanya deui harita teh. Bari panon maalak ili ka jero imah. Sabab Samud can katemo. Kek, ari mamang ka mana ieu? Nageuningan teu katingali. Oh, mohon Aden. Tadi si mamang teh bari ka pancuran heula cenah, gara rateul tos di kebon. Keantosan sakedap, mangatu kalebet. Temal nengsi, bari muka kunci panto. Ngajak asup ka Hardi. Bari jeung nita asup ka Ma Ici salaku kolotna. Ya atuh mah kalebet. Nging diajak ngobrol di dinya yeuh. Nya Nyai, muka beneran yeuh mah teh ngaliwat ka dieu. Nah geuning cing teh aya tamu, ari hek teh geuning si Aden. Sak wae Nyai lah, emak mah keur moe ranginang ye bisi kahujanan. Da geuning geus rareueuk kieu ye. Panas teh nyeda kahujan. Ari emak menawi teh bade kalebet heula. Nuhun atuh emak. Kitu cek nengsi. Saleos nama Ici sup nengsi jeung Hardi teh asup ka jero imah. Nengsi mah parat ka dapur. Ari Hardi mah gek juk dina kursi. Panonama alak ilik wae nempoan kaayaan di imah Samud. Tirila kurunyung nengsi teh nyampeurkeun. Bari mawa cai jeung goreng ranginang oge sajabana. Maklum aya ge dahareun di kampung manuk kitu. Atuh Hardi teh asa kebeneran pisan. Keur mah haus manehna teh jeung capek. Tas lempang jauh kajaba kaayaan panas poe. Alah, bibi bade langsung bade tampi itu ya. Sim kuring mah teu kiat hanaang. Cek Hardi harita teh bari leungeunna nyolongkrong kana susuguh anu disuguhkeun ku nengsi. Kop harita teh kana ranginang jeung buras celebak dihuapkeun. Bangun anu nikmat pisan. Mohon sok Aden, punten we di kampung mah da teu aya nu aneh. Mung anu kieu katuangan teh. Aden, punten nya si bibi teh bade bebersih heula. Uih teh huma bibi teh. Teu karaos geuning kalalotor kieu, dikantun heula sakedapnya. Oh, mun atuh mangga bibi, mangga. Nengsi harita teh terus ngaleos ka tukang. Teu lila torojo teh Samud datang. Asup kana panto dapur, kebat ka tengah imah arek nepungan tamu nyaeta Hardi teh anu geus dibejaan ku pamajikanana.
Aya tamu ieu teh. Kumaha damang ieu, Encep? Alhamdulillah, Mang. Sehat. Temal Hardi bari cong ngasongkeun leungeun sasalama. Kumaha mamang ieu samulihna? Sararehat? Alhamdulillah cager ari awak mah. Keun we lah anu utama mah da awak. Nuhun ari sararehat mah tu Aden. Nuhun pisan. Kitu ceuk Samud harita teh. Abong geus loma geus biasa deui sabab Samud teh anu ngurus sawah Hardi anu aya di Balai Gede. Ti mimiti melak ngagemuk nepikeun ka panen ge. Sagala diurus kumanehanana. Harita Samud jeung Hardi terus uplek, ngobrol, ngaler ngidul. Maklum sono meureunan sabab geus lila teu panggih. Ari Nengsih anu jadi pamajikan Mang Samud terus kaprak-keprek di hawu. Nyieun kadaharan pikeun nyuguhan ka semahna. Da puguh katetamuan ku Hardi. Keur usum naon Ujang di Cidulang teh yeuh? Ceuk Samud bari melong harita teh ka Hardi. Ari usum mah sami wae Mang. Keur usum di sawah nya kitu we lah. Bari jeung rupa-rupa tah. Sabab molahna henteu sarua. Aya nu dipelakan pare sayuran, lamun pare aya nu keur bareukah, aya nu karek maracul, oge aya nu dipelakan bonteng. Teu pararuguh marolahna teh. Jadi teu karompak we kitu tah Mang. Heeh, bener Aden. Kitu ayeuna mah. Jadi hese urang ngayakeun kakompakan teh dina bidang tani. Ari hasil hayang, ari kompak henteu, kitu tah Aden. Mohon Mang, sesah zaman kiwari mah. Kitu ceuk Hardi. Saterusna Hardi teh neruskeun obrolanana, pikeun ngabejakeun maksud jeung tujuanana nepungan ka Samud. Pok Hardi teh nyarita. Mohon Mang, kieu puguh maksud abdi teh. Pangna abdi sumping ka dieu teh tebih-tebih. Nya sanes mung saukur bade naroskeun tatanen di dieu. Tapi aya hiji perkawis anu kalintang prayogina. Ceuk Hardi harita teh bari ngisedkeun diukna. Ke Aden. Mang mah asal reuwas kieu ieu teh yeuh. Aya naon? Tara-tara ti sasari geuningan. Make aya anu diseja kalintang pentingna. Kumaha Aden kumaha? Sok. Balakakeun ka Mang. Temal Mang Samud. Manehna ngarasa reuwas. Sabab kedatangan Hardi teh lain dina mangsana panen, tapi ieu mah mangsana keur gede pare. Da biasa nama Hardi teh datangna dina waktu panen nyaksian hasil tatane. Teu kedah reuwas-reuwas Mang. Da sanes pikareuwaseun ieu. Nya. Terus aya naon atuh ieu nu saenyana? Reuwas Mang teh jujur lah reuwas. Sabab ka sawah teh dilongok teh lain mangsana mawa pare kitu. Sok caritakeun balakakeun ka Mang. Kitu ceuk Samud. Bangun anu panasaran pisan, bari jeung neuteup semu kerung ka Hardi. Tapi sameme Hardi nemalan keur kitu torojol pamajikan Mang Samud nya teh Nengsih. Ngerojol ti dapur bari nyodor-nyodorkeun sangu jeung deungeunna sapuratin. Atuh teu kebat ngomongna Hardi teh. Geura taruang heula. Tas sarengan Aden. Sok Aden sateu acan ngaler ngidul. Nyarios anu salajengna. Taruang we heulaanan supados jongjon. Ceuk Nengsih harita teh bani darehdeh naker, teu mantak pikaeraeun kanu nyema. Tah, geuningan. Bener ieu mah Ujang. Samemeh urang ngaler ngidul deui ngobrolkeun kaperluan gampang lah. Ayeuna mah urang balake serakan heula. Wayahna we ieu taya deungeunna ogenan di kampung mada kieu saaya-aya. Kitu ceuk Samud ngajak dahar ka Hardi. Atuh Hardi teh dihenteu-henteu ge manehna bungaheun pisan sabab memang manehna teh geus ngarasa lapar. Teu inget kana cacarita mah. Keun we cek pamikirna engke ge bisa disambung deui. Atuh geus kitu mah Hardi jeung Mang Samud dibarengan ku pamajikanana nyaeta Nengsih terus dahar balake cerakan. Hardi meni asa ponyo karasana
bangun nikmat dahar jeung Mang Samud teh latwe poho karena maksud jeung tujuan anu utama. Sareng senada lahar Hardi jeung Mang Samud ngalepus heula arudud bari jeung nyurup puci kopi. Pok Mang Samud teh ngamimitian di nyarita. Tah, ayeuna mah urang nyambung kana obrolan tadi ya Den. Jeung tujuan Aden anu utama. Sok caritakeun ka Mang lah supaya Mang teh henteu jadi panasbaran. Panasaran kitu tah. Janten abdi teh sumping ka dieu leres-leres aya peryogi pisan ka Mang. Inti nama abdi teh peryogi artos kanggo nyumponan ka peryogian. Tah maksad teh eta sawah teh artosan bae ku Mamang. Margi ka saha deui abdi menta tulung. Kahiji tos diome digarap ku Mamang kantun raskeun bae. Mangga eta mah etang we kanggo pangaosna lumrahna di dieu. Tah panginten eta maksud abdi teh mah. Cek Hardi sok sanajan rada kuram kireum bari jeung melong kana paroman Mang Samud. Oh kitu nya. Inti nama Aden teh butuh duit meureun. Ari butuh duitna sabaraha kira-kirana ieu Aden? Ieu mah hoyong apal we Mang teh. Nya meureunan pedah nawarkeun ka Mang. Dari Mang mah moal nyebutkeun aya, moal nyebutkeun eueuh. Da duit mah teu bisa disawang. Ngan atuh sugan we aya milik sarerea beunang diikhtiarkeun kitu. Jawab Mang Samud mantak ngeunah kadengena ku Hardi anu keur boga pangabutuh. Abdi mah peryogi 10 juta Mang. Hah? Kumaha Aden? 10 juta? Mang Samud rikat nempas ceritaan Hardi berjengah-jenghok reuwas ngadenge Hardi butuh duit anu sakitu gedena. Kek. Nah jangan naon Aden. Eta artos teh manis sakitu seueurna. Aduh. Mamang mah ngadanguna ogenan. Mani garila kitu. Halah teuing. Jiga naon atuh wujudna tah artos 10 juta teh. Mang mamani asal kakara ieu Aden. Sabab ti zaman Nyi Imas ge asana boro-boro duit loba kitu tah. 10.000 ge tara butuheun. Malah mah anu aya Mamang teh sok mindeng dibere ku Nyi Imas. Ari ayeuna Aden jol-jol peryogi artos anu sakitu ageungna. Alah teuing. Kitu ceuk Mang Samud. Bangun reuwas pisan ngadengen caritaan Hardi teh. Anu teh gugur teu angin, jol-jol butuh duit anu sakitu gedena.